Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa betapak dangu deui tiasa sasarangan di suksanaos mangdijuman tarang langkungan channel Carsun Bakeko. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun anca dongeng nu katunda dina dinten kamari jajarna sugema dina dinten ayeuna teh bagian anu ke-15. Mudah-mudahan kana ieu acara dongeng Sunda teh sing ngajantankeun panglipur kalebu pangabaramana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna anu sami-sami mikat cinta tur mikaresep seni budaya Sunda. Datang-datang memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra, sapadatunya kalong teu kana waktos mangga atuh urang dilajenkeun we dongeng Sunda teh wilujeng dangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan. Prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Sugema anu memang dina waktu ayeuna kahirupan anak nu lumayan. Isuk-isuk sugema anu geus ngagorengan segala rupa, inungna anu ngadonan, anu bala anu masak itu jeung ieuna. Sugema warungna ayeuna anu meuhpeuy lumayan, sanajan modal teh sabaraha mayangan anu murah-murah we heula supaya pinuh hungkul. Seperti ciki jeung kerupuk geus jelas teu sabaraha duitna tapi mentak pinuh kana warung cepet basana. Budak leutik, budak SMP, SMA, oge SD anu ngaliwat ka imah tur ka warung ningali ciki, ningali kadaharan di warung. Sedik kedena nyimpang hiji nyimpang beuki lila beuki pring beuki loba jeung babaturanana. Sabab di daerah dina kasebutkeun warung teh kur hiji-hijina nyatana warungna sugema. Warungna sugema kasebutkeun warung anu kumplit we. Aya baso, aya gehu pedas, aya oge nu lainna. Coba poe ayeuna mah bakal diayakeun ngamimitian ngayakeun sangu. Jelas sugema teh geus kajojo. Barudak-barudak konveksi, barudak-barudak pabrik anu aya di tukangeun imahna sugema. Sawareh masuk ka dararinya makaning loba eta teh komo lamun misalkeun sugema boga modal ngan hanyakalna we sugema teu boga modal. Jadi wayahna mode rokok mode kaditu mah teh dianyukeun ai kur sakadar gorengan gehu mah cenah ceuk sugema sok we cenah atawa mie teu naon asal bayar mingguan lamun teu bayar mingguan mah nya wayahna we cenah sabab can boga duit cenah kitu ceuk barudak koe ngalalartieun sabab eta warung anyar tangtun. Kira-kira jam 10 beurang sangu geus beres sagala rupana. Kan hanyakalna encan boga paragi nyimpen deungeun-deungeunna. Sugema mikir harita pok ngomong kana jadi indungna. Mak, make talase geunah jiga namanya. Nya teh pasti geunah make talase mah. Engke deui we atuh lamun aya duitna. Bisa sebenarnya mak nyieun mah. Kebenaran kan di tukang aya lemari mak. Lemari urut teh geuningan. Tinggal make kaca we. Mang bisa kitu nyieunna. Ante nyieun itu mah. Tinggal make kaca dicet we geus. Emang gede kitu lemarina? Ih nya gede atuh pan itu mah urut lemari pakaian. Ngan peda eueuh ieu aneh kacana mah hareupna aya. Kacana mah. Ngan tukangna we triplekna laan ngan peda kudu diomekeun beureunan kacana da itu urut panto kan. Urut lemari mah urut panto kacana teh. Oh heueuh nya. Emang bisa gitu? Bisa mak. Nya tuh sugema rek barang jieun nya. Imane mah ai boga kahayang langsung nyieun boga kahayang langsung.
Henteu maksudna sok penasaran gitu mah. Dan juga tuh kumaha maneh we. Kacana meulin teu. Teu kudu kacana mah pernah itu kaca lomari. Orang diberes-beres jadi bener-bener make triplek we eta mah. Lai kacana mah geus pas itu teh. Kan pantona unggul rujan itu teh semplak kapanan mentak teu dipake oge jeung jero-jerona aya nu koropok paragi nyimpen bajuna geuning. Oh sok we atuh kumaha maneh eta itu kumahana. Nya mah bismillah we ieu mah nya. Nya juk. Sugema harita ngingking ke tukangan imah. Curang cileung benang bener niat aya kursi butut, aya lomari butut. Urut baheula lain urut sugema ayeuna. Urut nu baheula akina mangkaning tina jati alus. Mantak tidaikeun koropok eta kursi. Ngan peda jerona paragi panyimpanan bajuna anu memang lain tina jati, tina albasiah we jadi kararopok teu pararuguh jadi disimpen we ka tukang. Keur naon disimpen di jero imah ge keurin-eurin kitu tadi nama. Dalin urut sugema ieu eta urut akina baheula tapi nepi ka kiwari teh aya keneh. Bener ieu kursi aya. Teu kapikiran ti kamari padahal mah ku aing diakutan we kahareup dicet deui eta kursi di geus uhanapna oge dijieun make naon paragi pangdeu kana lumayan. Make papan we ku aing Cek sugema harita nu ningali kursi anu pabalatak aya urut kursi makan segala rupa ngan pada heueuh. Aya nu geus eueuh sukuan sabeula. Rupa-rupa we di dinya teh. Di kamar tukang teh kasebutkeun deukeut WC. Aya nya betrak-betruk we sagalana tara di teang we tara di itu jeung ieu ngan pada sakali sugema sok meangan naon gitu. Aya manggih ieu nya. Sugema harita mawa eta lemari lumayan berat lemari teh. Udah gede eta lemari teh jeung jangkung. Jeung aya kacaan. Sugema harita ngusar ngeser eta lemari teh ka tengah imahkeun. Lantaran tengah imah kasebutkeun lega we imah sugema teh teu leutik-leutik teuing gede kamarna ge 3 da sugema mah. Kan pada heueuh imah nu geus laas teh kasebutkeun imah kolot lah. Curang cileung sugema teh harita. Duh. Ya kudu dikumahakeun ieu kacana aya keneh kan ieu. Geus semplak ieu na ka handapna. Sah kaki urut sukuna mah ku aing dibuka we. Cek sugema harita geus mimiti nakolan urut kaki na kan 4 kakina teh dibuntung-buntungkeun ku sugema harita jadi teu make kaki eta lemari teh. Maksudna sugema eta lemari teh disimpen dina meja digigirkeun anu sok dina paragi gehu pedas. Jigana mamahi eta make di nu lain kitu cek sugema. Nya ieu malele keleng aing. Cek sugema harita releng kepipir sugema teh ningali papan anu kamari urut sesa teh kabeneran eta papan teh aya 2 siki deui nangeuh. Urut nyieun warung nya sakeneh jeung urut nyieun gebyog teh. Alhamdulillah ieu. Heuh aing mah teu boga sugu mal disugu aing nya. Ceuk sugema harita nu teu make sugu da eueuh sugu. Cerdas na kitu mah sugema teh. Kajeun teuing kumaha ge nu penting mah jadi tapi nya gen teu rapih kasebutkeun beres barang mah tetep. Antukna sugema mimiti harita moles eta lemari. Jero-jerona harita urut naon ngaranna teh urut taban-tabanana. Ku sugema di laanan pakuna dari cara rebutan supaya itu jeung ieuna. Jadi ayeuna mah make tataban teh 2. Eta lemari urut pakaian teh make tataban 2 tingkat lah gitu. Jadi 2 tingkat di jerona teh gitu. Di handap jeung di luhur gitu. Nu di handapan teu kan di tengah we di palangan gitu. Maksudna jang nyimpen bangsa sagala rupa gitu. Sedengkeun triplek tukangna harita dibuka ku sugema anu memang geus jebol eta triplek tukang teh. Anu alusna dimanfaatkeun harita. Dipake namalan itu jeung ieuna. Saterusna sugema ngecet eta nu kabeneran aya cet sugema urut kamari ngan lain bodas. Kabeneran aya cetna cet warna hejo ku sugema dicet we langsung. Cet hejo eta lemari teh. Jagoan sakedeung. Sugema harita bari ngadaguan cet asa garing. Sugema kahareup nyieun kopi. Beres kumaha? Beres mah sakedeung. Nu sakedeung geuningan. Da lain nyieun atuh.
kudu nyabutan heula paku, motong-motongan sukuna, Terus engke make naon? boga hordeng urut teh mah. Hordeng hordeng urut. Nya, Hordeng urut mah teu boga, kayak make naon? Oh, itu urut janela tukang tuh. Kan tara dipake meureun janela nu di dapur ning. Hordengna tara ditutupkeun, tara dipanjukkeun antepkeun we tampang halangan we ku triplek eta mah. oh nya. Heeh. Kan panjang teuing meureun mah. Ah, gampang panjang mah tilepkeun mah ketamang sisina. Batur ge sok kitu da mah ketamang we ningan. Heuh nya mah nya. Sugema harita seuri lantaran indungna make ide aya tambang cenah. Terusna sanggeus beres neu kopi sugema nyokot rokok sabatang. Indungna nepak pikpak harita ngaladangan barudak. Aya sangu aya nu bisi rek dalahar mah. Aya sangu kitu ce. Aya ayeuna mah. Jeung naon we ce deungeun eta. Aya hayam aya, aya lauk aya. Sayur sambal geus we sakitu heula lah can keburu itu jeung ieuna tempe tahu mah eta we geuh tahuna mah geuh pedas we. Anyakeun we ce sakitu oge. Penting mah dahar we lah. Sabaraha ce kira-kira? Nya lamun jeung hayam mah beureunan 12.000 we. Tambah sayur, tambah sambal beureunan. Oh. Yang satu malah. Endog mah bisa ngagoreng langsung nya. Nya bisa mun jeung endog mah. Mun endog unggul mah 8.000. Yang satu malah gampang ke. Oh tapi mah can ieu meureun kudu bae nganyuk tina naon mak. Nya bae nu penting mah cek ieu naon teh meusi rek nganyuk mah wayahna kan kudu mingguan. Pek we sangu mah dianjukkeun ngan wayahna heula rokok mah mawa ka dianjukkeun. Keun bae rokok mah da ngarti mah rokok mah. Penting mah dahareun we nganyuk mah nya. Nya nu penting mah mingguan keun bae we. Kudu batur ge sarua di dieu tuh. Geus aya 100.000 naon saminggu teh tuh. Keun bae mah tong kewe nya istirahat lah. Lain mah isuk keneh atuh tenang we. Ah mana geuning can asup ya kieu. Lain can asup ban ieu keluar we ngahaja. Kuat hayang ieu yang kopi duh. Mana masukna naon teh. Rek dibawa ka ditu kopina. Mun rek dibawa dipisahkeun kana botol kana ieu sugan rek di dieu tuh da mentak kana gelas. Kana gelas kapenya. Ambae we mah di dieu da. Oh nya geus atuh. Teu kitu mun rek dibawa masuk kana ieu keun kana gelas kapkeun kitu. Oh aya nya mak. Aya pan biasa kayak kana gelas kap. Oh nya tuh. Antukna harita barudak-barudak silibejaan. Silibejaan yen di Ceu Imah cenah. Aya sangu ayeuna mah atuh barudak teh aratoheun lantaran jauh kudu kahareup ka jalan raya heueuh ka warteg. Bari jeung jauh komo mah mun hujan mah sok hoream kadang-kadang patitip-titip oge jelema teh aya loba-loba ting mah kur duaan anu nitip sok daekeun. Aya loba-loba ting mah najiseun jelema. Pula-pula kolengkeng are teh ngoreleng. Ka mana euy cenah. Arek ka cai nyaho-nyaho geus mah ngajiriweuh make resek kesel teh ka jelema teh kitu teh. Aya titipan mungeun ada loba-loba ting mah mungeun najiseun atuh jeung saban poe mah anti mungeun mah. Para mitra kaum dangu sadayana. Kira-kira jam 2 sugema harita kageroan indungna. Mak. Naon cek mak? Adieu sagedeung. Cek indungna acek kumaha harit. Naon? Bawa kotongan ieu mak. Geus beres. Geus atuh. Berat kesorangan mak lain berat garibang. Masuk atuh. Mamane ti hareup tuh ti ditu. Antukna eta lomari nu geus jadi teh harita jadi etalase ku sugema teh. Antukna geureyeung etalase teh di bangkat kuduaan. Harita nu kebenaran aya sabaraha urang di dinya. Naon teh mak? Etalase. Cek si bibi harita nyebutkeun etalase we mani pede harita.
Oh, cik sok punten lah pang eta-etakeun eta tah. Pangana-panganapkeun heula ieu ya punten duh, pot ka bieu ya. Naon? Tah eta tah goreng tahu jeung ieu tah. Eta we hungkul sok. Oh iya, nya ieu rek disimpan kan di dieu gitu. Oh, sok atuh. Terus eta lasit disimpan dina luhur meja. Brak harita disimpan. Katingali payus jeung alus we eta lasit aya di dinya. Indungna ngareret ka Sugema harita bari imut. Halus gemah. Nya mah. Cai mah harita bungahna keranan barang ningali eta lasit di cat hejo. Make gordeng anu panjang teuing eta gordeng teh ngan ditilepkeun we ku Sugema teh. Jadi dua gordeng teh bisa diisar eser we. Nu penting bisa nutupan eta sangu bisa kulaleur cenah kitu. Sanggeus kitu Sugema nu pak-pikpak meresan deui nu lainna. Kebeneran Sugema oge tadi teh bari nungguan teh makuan kursi anu tadina eueuh cokan harita ku Sugema diganti ku papan lumayan we pergi darariuk manu kararitu oge. Kebeneran aya 4 siki eta kursi teh. Pabalatak wan teu sasetel parupa we aya urut kursi pergi makan anu eueuh kakian ku Sugema digenti itu jeung ieuna. Make di jeung kaki nu penting mapake diukna lain ku masalah urut naonna kitu Sugema. Saterusna eta kursi teh dibawaan ka hareup atuh jadi loba pabaliut eta kursi teh. Jadi genah jadi siga parasmanan we. Sugema mikir deui harita duh aing warung ieu ateupna kudu dipanjangan keluar juga nama. Cuk Sugema harita nya isukan we. Tawa ayeuna we mumpung sore ieu mumpung beurang. Cuk Sugema ningali jam harita geus jam 2. Mak. Rek hareup heula. Rek naon gemah? Rek hareup heula sagedeung. Sugema harita leos we ka hareup harita. Anu maksudna Sugema lain naon? Arek meuli naon ngaranna teh? Asbes lain asbes nu tina awi nu tina ieu we tina plastik lah nu kitu. Lantaran arek make di sosompang cenah ka hareup jeung sakalian jeung kaina we kaso-kaso we cenah Sugema teh 4 siki wae mah cenah kitu. Tegung sirila harita Sugema anu geus ngaleos indungna nu neuteub seukeut kana jadi anakna. Ka mana Sugema teh cenah? Indungna harita. Cuk. Kumaha Akbar? Ini mah segala aya geuningnya. Alhamdulillah pokoknya. Nah Sugema teu ieu teu nyupiran. Poe ayeuna mah henteu keur cenah keur goreng nyupiranna keur sepi cenah. Oh heuh da. Nu memang keur kitu. Abi ge lamun rek gawe ti ditu ngeulimprung we. Emang di mana gitu imah teh? Abi mah di ieu naon ngaranna teh? Di naon ieu lah Babatu. Oh, sok kana mobilnya. Sok balik saminggu sekali atau sok balik sapoe sekali? Seminggu sekali sih balik mah ribu apa cuk. Oh, jadi sare di mes. Sare di mes. Nya betah tuh sare di mes mah. Di betah-betah we cuk. Geus lila gawe di dieu. Lila gawe mah geus aya kana jeung aya teh genep tahun mah aya. Geus lila geuning. Ada lalila deh dia mah cuk. Buat nundungan nanti rewel geuningan. Nya gaji mah biasa we seminggu sekali jeung teu gede. Sampai nya nundungan nanti rewel hungkul cuk. Nya ari nundungan teu lewer mah. Genah ka urang oge nya karyawan teh bertahan we. Ya heueuh atuh daripada ayeuna gaji gede nundungan rewel. Kesel cuk. Sugema ka mana cenah bieu? Teuing atuh dari ka hareup cenah nyebut nama. Cuk si Ece. Sugema ka hareup harita ka material sebenarnya. Geus nepi ka material Sugema harita meuli kaso-kaso opat ditambah deui lain asbes anu tina awi we anu tina plastik. Nu siga asbes tina plastik harita meuli opat harita Sugema teh. Kabeneran masih kena boga duit nya sakeneh nu kamari gede keneh. Anterkeun dong mak. Anterkeun atuh anjir rada berat sih teh ieu teh. Sama pakuna we paku ieu paku
asbes naon deui eta we naon ngaranna teh kaso-kason tong opat atunya ek nyeun naon ek nyeun sosompang bu kareup oh make iya atuh tah make papan hiji tah jeung sosompang mah jang dihareupna make papan engke ek usaha nyeunna urang we kusaha deui atuh apa geus warung kemari maksudna rek dihareupkeun kan ayeuna mah aya warung sangu oh aduh alus maneh euy make jeung warung sangu sagala rupa ayeuna mah aya urang meureunna ayeuna mah mah pati gawe teuing gitu mah maneh mah gawe deui lain mah gawe teuing keur goreng jadi urang cicing di imah gitu oh heueuh atuh asa kitu taek-taekeun we eta we non kaso-kaso we lah kaso-kaso we meureunnan genep we kaso-kaso genep we lah cukup genep oge tah leutik ge sasama hareupeun warung hungkul oh mahi atuh dinya mah tah kaso-kaso mahi genep oge tah kaso-kaso teh sabaraha 4 meteran ieu aya nu 4 meter aya 3 meter aya 3 meter 4 meter 4 meter we lah me puguh ieuna gampang ke mun aya 4 meter mah bisa dipotongkeun kitu nya oh sok-sok we antukna harita mobil mawa kaso-kaso jeung naon ngaranna teh nya asbes anu tina plastik naon ngaranna teh asbes tina plastik ini sugema harita tegung sirila jurut turun dari penimahna inungna nu bengong Asik mah teh di mana teh mau siga nu meuli kai siga mah teh inungna ari teh kaluar teh naon ge mah meuli kai geuningan arek nya sesompang teh kahareupan maneh mari ngomong langsung bae mah mumpung daek mumpung aya di imah pampangna mah oh nya kumaha maneh atuh cek inungna ari eta bungah oge sebentar mah inungna heueuh da kepikiran ku inungna oge lamun hujan kamari oge ceret barudak teh tebuan sompak tanah saeutik teh ya kapanan ayeuna make sosompang pastina ge geunaheunna keranan ek make meja gitu rencana sugema mah jadi nu ngarar baso itu jeung teh ngarariung di dinya pan sok loba nu nalongkrong di dinya sugema dek we digawe harita barudak anu aya di dinya mantuan sakapeung mah ka sugema teh atoheun sugema teh teu kudu muruhan barudak nu kebarang dahar barudak pagawean anu keur naon anu tos dalalahar daripada udud teu pararugu ngararopi nongkrong di dinya teh mararantuan aya bapak-bapak mantuan atuh teu lila oge teh beres tinggal ngahateupan hungkul sugema teh suruh ngaserenge we sugema teh lantaran heueuh asa aya tanaga baru meureunnan tadina manehna kudu beres isuk lantaran sorangan teh gawena ai bariak teh loba nu mantuan kabeneran bapak-bapak sore masuk dararatang ti pagawean nongkrong di warung mararantuan we nyagen teu ieu nu ngasongkeun ieu nu milu maku nu milu itu jeung ieuna antukna eta beres dipeta-peta ku batur mak cenah kudu kieu mak cenah di dieu tempat ieuna di dieu kitu we sugema nuturkeun ka hayang baru jalma-jalma harita nyeun pangdiukan parluhurna harita geus beres itu jeung ieuna terusna sugema narik kabel nu nang meuli cekeneh di material dipasangan lampu 10 watt harita nu bodas eta di dinya saterusan dicoba-coba berai hurung kenana keranan hara sanggeus beres kitu sugema harita nyapuan itu jeung ieuna supaya genah supaya tu maninah na keranan sosompangna gede lamun aya angin oge atawa hujan moal kabaseuhan ayeuna mah tenang teu manenang we nah galeuh gitu sugema antukna geus beres kira-kira jam 5 teh geus beres eta teh dicarobaan di dariukan sok biasa geuning aya beres no anyar dijieun masuk di carobaan ngadalar baso langsung dirinya kebenaran sugema nginjeun meja kebenaran aya jeung papan sagala kapanan panjang we teu kudu di ieu ngan pedan can di tilaman eta teh can make tilam meja lantaran eueuh sugan we cenah cek sugema teh aya karpet anu urut we mingkina teh sugema rek neangan deui ka dapur sugan jeung sugan aya karpet boh nu kumaha ge rek dipake itu dimanfaatkeun ku sugema waktu beuki nyerelek warung sugema ayeuna nu geus ngajangelek gede ya gede teh katabahan ku sosompang nu lalongkrong pinuh we di dinya teh isuk nepi ka sore bapak-bapak benak getahna keranan keur mah di dinya teh di deukeut parapatan ka belah dituna
Sugema harita nu ngarasa bunga nekeranan sugema agen mantuan indungna we pak-pik-pak harita. Anu dahar itu jeung ieu na aya awewe kira-kira jam 5 teh awe murudul kadarinya. Ini mah sesompang. Genaheuna mah. Cek awewe harita bari gerak darariuk ka dieu paheula-heula. Cai mah. Ceu. Ye. Pasot ceu. Pasot sabari hiji. Ih, ka masuk mana? 5 we ceu. Harita cek awewe 5 cenah baso. Sugema nu pak-pik-pak harita goreng gehu terus ngagorengan. Ayeuna mah nyimpen goreng gehu teh dina meja nya teh dina meja sesompang teh ya. Goreng gehu, aya goreng bala-bala. Nu utamana mah goreng gehu pedas we di dinya teh. Dina simpen dina didinya dina gorengan bala-bala. Sugema anu pak-pik-pak ayeuna mah jadi si bibi di warung. Sugema ayeuna nu ka ditu ka dieu itu jeung ieu. Yuk nage anu mah sugema teh di luar kadang-kadang. Geunahna karanan tuh manina sugema teh. Aduh, cek sugema. TV kudu dikeluarkeun ieu mah cek sugema teh ayeuna mikir kana TV. TV manehanana nu anyar meuli ti Mang Dudu meuli teh nya ti mamangna. TV 14 in, Mang Dudu kabeneran keur butuh duit ti heula. Ngajual TV ka sugema 14 in. No jeung ieu nya jeung naon ngaranna teh? STB na ngajual ka perengan. Jeung antena-antena dijual. Nepi ka ayeuna ge Mang Dudu can bageun TV deui. Da cenah rek ngiridit kudu ngaragoan cenah rada dila sabulan cenah. Rek ngiridit cenah TV nu gede barudakna karunya. Nu eta TV hitam putih tabung ari teh dijual. Sugema mikir TV rek disimpen cenah di luar ame genah tu manina cenah kitu cek sugema. Bebeja kana jadi indung. TV kok biar dikeluarkeun nya teh naon mak? Nah, ini keluarkeun atuh. Ya maksudna teh ame genah tu manina we bari nonton TV kan barudak bapak-bapak kan peuting sok nongkrong di dieu. Urang beuki peuting we mah tutupna bae sugema pan teu gawe ieu meureun. Ya kumaha maneh atuh gemah nyimpen di mana kitu? Eta di sisi di warung dinya. Oh, nya sok we tuh. Kumaha maneh? Sugema geus teu panjang pikir atuh kreyeng we TV kira-kira jam 5 teh setengah genep pada dibawa we keluar ku sugema. Di bener-bener antena nama antena ti jero we dirorod harita. Antena lain make antena luhur ieu. Antena tempel we. Da make STB gitu. Rai TV teh hurung. Lain naon pang masuk aya siaran langsung naon bola itu jeung ieu na. Bapak-bapak masuk raresepeun model kitu komo keur zaman kiwari. Waktu beuki nyerelek sugema harita geunah tu manina. Bapak-bapak geus sore harita sabada Isa geus dararatang we biasa di dieu ngagulung mimiti. Mak. Mang. Tuh gapleh. Eueuh mangga gapleh mah. Oh, atuh meuli gapleh atuh, me jongjon. Di dieu tong ieu make salu ieu. Cenah modal mamang nyeun salu teh. Lamun maneh eudeuh salu, eudeuh. Aya urut ieu, urut bale-bale. Daek mah nyokot tuh di imah. Bale-bale. Heeh. Bale-bale. Ngan peda kudu diganti papana euy. Aya 2 siki kitu papana teh nu goreng mah. Terus kene emang. Maneh teh. Daripada lebar kahujanan di luar kan nyamun teh diganti ke tina naon sih kan peda koropok euy. Itu teh. Nyamun ek diganti-ganti mun teu mah tina naon da kuat kene ngan peda koropok kungkul teu pantes aing make bale-bale di jero imah. Berat teu mah nya. Nya berat sih kudu kuduaan. Mun eudeuh ka jeung urang we ayo. Ayeuna mah. Oh ayeuna. Antukna sugema harita ngingking geueuan semangat karana. Ayo tuh mang. Oh daripada lebar urang mah dipikeunkan lebar meureunan. Manfaatkeun di dieu pake diuk oke kuing pan diukna oge meureun. Sugema harita ngingking we ka imah jalma nu rek mere bale-bale. Sanggeus nepi harita papana tanapi jalma teh anu ngaranna Mang Aam